Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gor Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 62. Carpon anu baris kapidangkeun judulna nyaeta 4 jam dina kareta. Ye yasana Yo S Wijaya. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Da eta atuh ngarasongkeun wae duit pulanganeun. Sakitu antayan teu sakumaha panjangna oge. Keselna mah udu bilah. Sakitu ngajeblag eta dina papan yen kudu mayar ku duit pas. Ih, da teu digarugu. Jeung eta we deui ku tukang karcisna bet dilayanan bae. Ari kuring rugi teh kudu ku 3 hareupeun aya Jawa tukang titiran, bajunan ledrak jeung pinuh ku tai manuk. Bau deui kesangna, lain lumayan. Turug-turug cetokna teu dilaan, atuh duk deui kana beungeut. Tukangeun babah gendut, beteungna segede beteung munding. Duk deui kana tonggong, jeung eta koper matak teu ari. Saban antayan maju kudu bae dijingjing dipindahkeun. Antayan maju ceug koper reg eureun deui. Cag julaeu. Pangangguran panon teh make ngareret kalebah lawang. Ari ret ari kalios kuring micen beungeut. Da sidik atuh. Manehna masih geus 1,5 tahun teu papanggih ge. Mojang dibuntut kuda ngajingjing karanjang oncom bari ngiringkeun nu manggul koper teh. Geus aya 2 tahunna ku kuring dipika ijid. Rek nempungan kolotna meureun kata ngarang. Da keur libur besar ayeuna teh ceuk hate. Tapi naha ngan sorangan na kamana ari si Ahmad jeung naha teu dianterkeun ku piat. Di dieu neng ka Jakarta mah sedang meser karcisna deui ceuk calo bari ngecagkeun koper. Keun we meser karcisna mah ku abdi da salse geuning. Ceuk manehna bari ngareret kana antayan. Sorana ngahudang deui ingetan kuring ka jaman ka tukang. Panon keukeuh hayangeun ngareret deui. Atuh kapaksa patepung deuleu, rai beungeutna beureum, terus tungkul. Kuring nya kitu deui ngalius, malah make sing sariak sagala kawas rek nirisan, kaduhu ngareret. Ceug kana koper, da tonggong kasurungkeun ku beuteung babah. Si horeng antayan geus maju. Salese ngecagkeun koper, kuring ngareret deui ku juru panon. Manehna ngajengjen nukangan antayan. Atuh kuring jadi laluasa nelak-nelak. Salse geuning ari maling mah melong teh. Buukna masih cara baheula dibuntut kudakeun. Nah si Ahmad teh teresepeun kanu dikreul cara aing kitu. Da manehna mah hayangeun pisan dikreul teh. Kitu ceuk geurentes hate. Lah eta bitisna. Eta tah nu matak deungleueun teh. Malah ayeuna ge panenjo teh tumplek kadinya. Nah, beteung ngilu ngantai, ceuk hate. Pada aya aing gitu, atawa geus nitah calon nu tadi. Maju Kang, ceuk babah bari nyurungkeun ku beteungna. Ceuk koper, srog maju, pulang deui. Nah, atuh teu dianterkeun kana piat ku si Ahmad. Nah, bet kana kareta api cara basa jeung aing bareto. Kaheran ngagulung dina pikiran. Ret deui kuring ngareret. Keur pogot-pogot teh neuteup bitisna kagareuwahkeun da manehna kaburu malik yang hareup kana antayan. Geduk beteung babah kana tonggong, ceug koper, srog maju, julaeu. Tinggal duaan deui katilu Jawa tina loket ka kuring teh. Nah, pangbalikeun karcis kitu ku aing. Buat teuing ngajentul teh ngadaguan si Ahmad, tapi da sidik ngan sorangan. Lamun jeung si Ahmad mah piraku kana kareta tangtuna ge kana piat nu sok dipake reueus ku manehna. Ret ku kuring direret manehna keur neuteub kana tungtung antayan. Geus nitah calo kitu. Tanya wae kitu ku aing. Keta
bisi pajarkeun hayang balik deui ka alam ka tukang. Eukeur mah eukeur, geduk beuteung babah kana tonggong, ceg koper srog maju julaeu deui. Mun butuheun ge meureun nitah ka aing, pan aing geus deukeut kana loket. Tapi tawaran baik itu bisi rek mi HP. Boges pohon deui ka aing, da geus heubeul teu papanggih. Ah piraku eta meureun konsekuen kana omonganana. Pajar teh geus teu hayang aya hubungan naon deui jeung aing. Sabodo ah. Tapi karunya kata bisi rek minta tulung. Geduk beuteung babah kana tonggong, srog kuring maju julaeu. Ayeuna mah koper teh teu dipindahkeun, da geus deukeut ka loket. Kerawang siji, ceuk tukang manuk sorana tegeug. Gupayan kitu, heug ayeuna giliran aing meuli karcis, ceuk hate. Ah nya, mending dipangmeulikeun we. Tapi bisi geduk beuteung babah kana tonggong, kuring ngarenjag, srog kana loket. Jakarta 2, ceuk kuring bari nyodorkeun duit anu tita tadi dikekeupel. Geuning duit nangan hijieun, ceuk nu ti jero. Nya hiji we. Ceuk kuring bari rada RR. Kop karcis red ka manehna. Barang kuring kaluar tina antayan manehna indit. Si horeng asup kana antayan. Pang tukangna ngantayna ge. Ceg kana koper leos ka lawang peron bari teu ngareret deui ka manehna. Ceuk rarasaan mah manehna nyerangkeun ka kuring. Ah bener geus teu hayangan bareng jeung aing, ceuk hate. Ka ngantai-ngantai buru-buru ngantai ge. Leuh karunya teman mun nya teh kitu. Ah piraku. Tapi eta mah mandarikeun maneso teh bakat ngkumbung we bareng jeung aing. Sabodo ah bari naoge. Karcis, ceuk portir. Song karcis cetrak di liangan. Beres narima deui karcis leos kuring ka peron. Gek diuk dina bangku. Bangkuna anu kungsi dipake diuk ngarendeng jeung manehna bareto. Mun seug si Ahmad teu bogaan piat mah jeung unggal jelema dilarang ngabogaan nu kitu. Meureun ayeuna ge diuk teh ngarendeng keneh jeung manehna. Jeung deui meureun aing ge sakola keneh cara manehna. Moal jadi tukang nimbang orea cara ayeuna. Kuring ninggalkeun sakola memeh laksana anu diseja lantaran teu kuat nejo kolot anu banting tulang ngongkosan anak. Ayeuna cita-cita teh nalapung, sakola taya hasilna kabeh lantaran manehna. Lantaran si Ahmad boga piat. Bisa jadi lantaran kuring teu boga piat oge. Kuring mah ukur boga indung nu dipunjung jeung bapa nu dipuja. Ari si Ahmad bogaun piat nu dipuja ku manehna. Manehna kungsi muji kana kabisa kuring, malah baheula basa dibawa ka lembur kuring. Manehna kungsi muji kana kaendahan lembur kuring. Pajar teh cenah betah lamun cicing di lembur. Kabeneran harita pare ke rai-rayan. Ingat keneh we harita teh manehna make calana blue jean. Dasieun merang cenah, bajuna kayas, di sepatu kalenci, bari di topi songko nu pinuh ku lencana. Kuring sagad deui harita teh, malah bari ngajingjing BSA sagala, da angkeuhan teh rek bari bebedil. Tah harita manehna kedal janji, pajar moal pukah deui ti kuring teh, disaksian ku waru anu dipake ngiuhan. Sumpah rek sehidup semati cek barudak ayeuna mah. Tapi gede bulu wungkul, da buktina ku piat si Ahmad mah, beak laas tah janji teh. Sigana jeung lembur kuring ge waasan keneh jok piat keur manehna mah. Jeung eta deui kalakuanana ari keur bareng jeung si Ahmad dina piat teh, estu teu leungeus meakeun aturan. Sigana teh masing kuring teu nenjo, meuni hayang teh kabireungeuh, manehna tumpak mobil. Sigana mun teu eraeun mah ngageroan da. Ti dinya mah resep teh geus malik ijid. Cua bebeakan ka manehna teh. Hari-hari tak bet papanggih tah jeung nu dipika ijid teh. Tapi nah atuh make karunya sagala jeung hayang mangmeulikeun karcis tah kacucungik nu kitu teh. Untuk Jakarta masuk jalan 5. Jakarta masuk jalan 5. Cuk sora tina pengeras suara. Jalma-jalma geus mimiti moyeg cug-ceg sabawana atuh kuring ge kabawakeun ceg kana koper. Jung nangtung serarungkan. Kareta mundur keneh oge jalma-jalma teh geus jungjleung pasasedak arunggah. Budak mah maneh tingkot sea kapencet.
Si horeng kareta teh lolobana mah dipake ku rombongan. Kuring milu seseret bari ngabedolok koper, kalaku maksa bari babadug teu burung bisa asup. Ngan edas unggal tempat diuk geus dieusi. Lolobana mah dijagangan ku calo. Teu loba omong, bruk koper ditindihkeun kana suku nu keur ngajagangan. Sukuna rek katinggang teh ngecat. Ge kuring diuk lantaran heurin jeung rusuh. Koper nu can tamleg teh nindih sukuna. Aduh, cenah bari gagurubug ngejat deui. Kuring buru-buru molotot. Rek ka mana si laing? Moal ka mana-mana tembalna. Kalapok nanya ka kuring. Kaluhurkeun koperna Den. Entong, keun we da dewek ge bisa tembal kuring. Salawe Den, ceuk si calo bari balaham belehem. Naon? Salawe rupiah. Ieu tempat meunang nyirian abdi tembalna. Teu kusaha si lain nyirian. Ceuk kuring bari nyerang. Pada kitu we umumna Den. Saha nu ngumumkeun kudu kitu? Saha? Gebog we ka dinya Cep. Ceuk kolot gigireun kuring bari ngepeskeun suku calo nu ditincakeun sabelah kana tempat diuk hareupeun kuring. Ge kolot teh diuk jeung baturna duaan. Kakara meureun euy, nyoba ka Jakarta, ngomong si calo bari ngaleos. Tampola anak si Kasep, ngundut sabaraha dia teh Cep, ceuk si bapa nu kolot teh. Salawe, tembal kuring bari panon mah melong kaluareun jandela. Keur kitu, kosong nih. Ari direret si horeng nu ngomong teh jajaka gagahna keur nulak cangkeng nunjuk kana koper kuring. Dieu si, ceuk kuring bari haseum. Nu nanyana sopan dibikeun tah tempat teh. Pagaliwatana jelema anu neangan tempat ku kuring geus teu ditolih. Unggal aya nu nanyakeun tempat dipangjawabkeun ku kolot anu hareupeun kuring. Da kuring mah jongjon we ngalong dina jandela. Pikiran mah ngalayang ka manehna. Geus meunang tempat kitu. Mun bareto mah tempat gigireun kuring teh ajangna. Keur kitu aya nu nyarita. Ari teu mayar mah kaluhurkeun ta koper teh. Ari direret tu ngomong teh si horeng calo nu tadi datang deui bari manggul koper. Sok koperna diteuneun dina rak. Kerebek kana koper kuring sok direndengkeun jeung koper teundeuna. Kumaha eta Cep? Ceuk kolot anu hareupeun. Teu sawios. Da abdi mah nyorangan. Mangga di dieu yeuh Deng. Ceuk si calo bari nunjuk kana tempat gigireun kuring. Ngadenge si Neng geus diuk gigireun, kuring ngareret. Gebeg teh. Si horeng si Neng teh manehna. Manehna ge bareuheudun. Sigana mah da katara rada agak euge jeung luak lieu kana kursi belah katuhu. Sigana mun bisa mah hayang tuker. Kuring ge geus kitu mah teu pupugo hareudang. Da karasa ngesang ngorolok. Kuliahna Neng, ceuk si calo. Manehna gugup ku siwal kana loket, sok mere 10 perak. Salawe Neng, da sedang tempatna, ceuk si calo deui. Kuring rek milu ngomong tapi tepok. Atuh sok manten manehna mayar salawe. Acan ge manehna diuk surilit geus disada manten ditema ku hatong kareta. Bileser kareta maju. Gek manehna diuk bangun jejereged. Da eta geus biasa dina piat meureun. Dae kumahana oge kajeun teuing dihijikeun jeung domba we. Tibatan kitu mah geus aya ratus kalina rek nanya tapi tepok bae. Terus terangna wae ari hate mah hayang nanya teh. Ngan unggal rek pok ras inget kana piat si Ahmad. Atuh rei hiji deui metak cuana teh eta lamun keur bareng dina piat sigana teh ngan sirikna teu ngagupayan we ka kuring ngarah ka tenjo. Tungtungna pahulang-hulang diuk ge ngan sirikna teu patukang-tukang. Rek ngobrol jeung nu hareupeun teu puguh pipikiran. Rek maca eueuh baca-bacaeun jeung make teu meuli heula koran deui memeh jung teh. Ari rek pindah ka mana kareta sakitu dedetna jeung ridu ku koper. Mun secara beus mah geus dieureunkeun tah kareta teh rek turun di dieu. Mangkaning 4 jam kikituan teh. Tamat cenah ieu pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.